Ah, si Mang itu piduitin deh, wae kok aing raya. Aing menang di oteng ya pe ayeuna. Mangga. Bet. Pitan ieu mah. Kang, mendakan dompet abi teh di dieu, Kang. Hantu no menak dompet di mana? Da moal di mana ya teh da di ditu mah eueuh da pasti di dieu ya teh yo. Teu aya loket ragrag di dieu mah. Moal mungkin moal jauh ti dieu yo yakin wing mah. Pilarian heula di ditu. Wah, moal jauh ti dieu geus yakin wing mah moal jauh ti dieu ragrag. Wah, di dieu mah loket ragrag. Nari akang ti pilihan mana gitu? Teu Ciamis bukan kuring teh, Kang, ka dieu teh. Duh, nah kumaha nya bari eta dina dompet teh duitan kabeh di dinya jeung meuli bensin jeung babayar 500.000. Duh, 500.000. Aduh, Aing karunya teh. Anjir, 500.000 nya. Aing atuh boga duit dibere 50 ku aing karunya jeung ongkos. Nuhun atuh Kang kieu wae lah da karunya ka si Akang abdi teh. Ayeuna mah ku abdi bade dipasihan 50.000 kanggo ongkos ka Ciamis mah. Ieu lumayanan wae nya. Ya. Jung, Siap atuh. Nuhun atunya Kang. Upami kapendak mah dompet nu abi, wayahna pangampihankeun nya. siap. Daya KTP-an di dinya. Nuhun. Beli bade disusul-susulkeun bae. Siap. Nuhun. Nuhun atunya Kang nya. Enggak. Benang ya ku aing 50.000. Dompet kosong. Anjir, duitan 500.000. Duh, aing untung atuh ieu mah euy. Umur hayang mikeun deui aing geus beunang mah. Ketna ku aing cokot wae bawa. Jelek euy. No. 500.000 ieu mah euy. Aing anjir. Bawa duitan goblok ka aing nipu. No. Aing dompet kosong kada. Aing lapar pisan ieu teh hayang nasi padang euy. Neta si Widung ka dieu. Dong, ka dieu dong. Siap bos. Anon bos. Aing mah bener di taman mah dewan teh porkas jeung ka dieu. Oh, heug. Ngperkas. Woi, naon? Gerowan tuh ku bos. Oh, siapa tuh? Ya urang pameulikeun sangu padang, kas ka ditu. Oh, siap, sebarang bungkus ya? 2 bungkus. Siap. Aing mah geura dipuk ieu. Si bos mah segala entah nu beli nasi padang segala. Kita si Widung we lah. Ya, Bung. Euy, Urang teh darari poho bosan tah meuli sangu padang cenah. Pameulikeun 2 bungkus. Ya duitna. sangu padang. Heeh. Lu wayahna urang darari punya. Jung wayahna. Itu ke mana meulina? Kamana nya anu biasa atuh jigra ini tuh karunya bos geus lapareun. Oke. Da sareng si Widungnya di dieu tah teh. Aku mah hanya entah meuli kejo mere duit 50.000. Entah meuli 2 bungkus ka padang. Aing rada bingung itu mikiran anak. Kumaha nya parang tah teh tepuguh pisan. Lah aing mah balik deui wae lah. Asa lieur aing mah. Si porkas ka mana ieu teh meuli kejo teh lila teuing. Aing meuning geus kesel, coba lapar. Gas. Kumaha maneh teh ban ditah meuli kejo ku urang teh mah aing geus lapar ieu, geus lapar. Pan wing teh keur aripu keur puran peren dia teh geus si Widung tenang we tuh. Nyaho si Widung teh ku aing tadi teh tulus si Tita. Aduh, aing ngemal balik nita si Widung mah. Tenang we tuh da si Widung ge jalma meunang geura tenang we bos mah jung ka jero deui we dabuan. Aing ngemal balik si Widung mah lah.
Tenang kan uing tanggung jawab. Iya, widung euy panjang umur diomongkeun ti tadi. Dunuhan keselaparan yo ti tadi ngarada gua sangu Padang. Mana ke Jona? Teu balik tuh dan itah teh. Tuh balik kumaha di mana? Mere duit 50.000. Kita Oh. beli sangu ka Padang 2 bungkus. Nah aing ka Jakarta di itu udah moal nepi. Astagfirullah, widung. Ai kitu maneh maksudna rek meuli ka Padang. Pan kita beli sangu Padang. Geus ieu mah aing kudu tanggung jawab kadunungan euy. Coba geus ngamuk wae teh tadi. Karep aing. Atuh dudungan pasti ngamuk. Ah, si Widung datang mana ke Jona dong? Nah balik deh duit. Tuh, ada cek aing ke podcast. Mal bener aing minta si Widung mati tadi oke. Aing Aing ge mun tasing balik. goblok aing lah pokona mah. Teh na goblok aing karit sararekan ku sararea ieu teh. Aing, ampun teuing.